Tanah Sunda Yasana Ayib Rosidi. Pikeun nyieun sajak saperti nu aya dina ieu video, urang tiasa ngagunakeun aplikasi KineMaster. Hayu urang sakseni wae sasarengan video tutorialna. Ulah lali like, komen, oge subscribe akun Sunda Upi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya, wilujeng patepang dangu, patetep layar. Dina video tutorial ngagunakeun aplikasi KineMaster pikeun pangajaran sajak. Ieu video diajukeun pikeun nyumponan pancen mata kuliah teknologi digital dalam pembelajaran bahasa anu diampu ku Bapak Haris Santosa Nugraha MPD. Sateacana nepangkeun simkuring Hasan Ahmad Sutisna. Klik kelas 4B Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. KineMaster mangrupa aplikasi ngedit video anu populer. Ku kituna dina KineMaster pengguna bisa nyiptakeun, ngedit jeung ngarubah video kalayan sagala rupa fitur anu disadiakeun. Kaonjoyana nyaeta kamampuna pikeun nyadiakeun pengalaman ngedit sarupa software profesional. Tapi disagedeungeun eta ieu aplikasi teh boga kahengkenanana, nyaeta harga premiumna anu rada mahal. Lengkah kahiji nyaeta ngainstall heula aplikasi KineMaster dina Play Store. Tungguan tapi kaberes. Tuluy buka aplikasi KineMaster. Pencet OK. Sabada aplikasi dibuka, tampilanna bakal seperti nu aya dina ieu video. Tuluy klik buat baru. Geus kitu, milih aspek rasio saluyu jeung kabutuhanna. Di antarana wae aya nu dipake pikeun YouTube, TikTok, Instagram, jeung sajabana. Di dieu simkuring milih rasio sangkan bisa diapungkeun kana YouTube. Upamana kitu, klik ukuranna, tuluy klik membuat. Sabada nentukeun rasio, urang milih heula bahan ajar video nu rek diedit, tuluy pilih videona. Geus kitu, sangkan ngadengitkeun sora tina video aslina, urang bisa klik videona, tuluy nepi kangke aya warna kuning sisina. Geus kitu, tuluy pencet nu aya gambar volume. Sanggeus kitu, diletikan nepikeun kasorana jadi 0%. Saupama rek moton video, klik videona di bagian nu rek dipikeun. Ku cara siga dina ieu video. Tuluy sanggeus video dibagi-bagi sapertos nu aya dina video ieu, klik ikon sampah. Satuluyna urang pilih musik atau background nu rek dipake ku cara klik audio. Tuluy dikahandapkeun teangan folder, tuluy diklik, geserkeun ka handap, tuluy teang jeung pilih musik nu rek dipake. Sabada diklik audiona sangkan aya di handapeun video, tuluy klik deui ikon tambah. Tanah Sunda Yasana. Saupama aya dua musik nu rek dijieun backsound, bisa ditambahkeun deui make cara anu samemehna. Sanggeus diasupkeun musikna, tuluy musik jeung videona bisa disaluyukeun saperti dina ieu video. Klik musikna, tuluy urang bisa ngatur laun tarikna musik atawa audio. Carana klik volume, tuluy atur persentasena dumasar kabutuhan. Kitu oge video, sangkan tetereh teuing bisa dilaunkeun ku cara klik kecepatan, tuluy atur kecepatana dumasar kana kabutuhanana.
Sanggeus kitu bisa nambahkeun judul sajak ku cara ketik kekecapan dina palebah lapisan, tuluy klik di icon teks, asupkeun teks nu rek diasupkeun. Tuluy atur posisi teks sarta ukuranna luyu jeung kabutuhanana. Tuluy pencet deui teks nu bieu, tangtukeun animasina jeung nu dicontohkeun dina ieu video. Saupama rek nambahan teks deui dina durasi nu lainna, bisa ngalakukeun hal nu sarua siga nu samemehna. Sabada ngasupkeun rupa-rupa media panglojong seperti musik, audio, jeung sajabana, video sajak bisa disimpen ku cara klik tanda nu aya di juru katuhu di belah luhur. Taacan disimpen videona, urang bisa milih heula resolusi video nu rek digunakeun. Sabada milih resolusi, klik simpan video. Tungguan nepi ka beres. Upami tampilan tos kieu, coba urang tingali hasil videona. Tanah Sunda. Yasana Ayip Rosidi. Hejo pagunungan, Paul lautan. Hejo Paul langit nahate kuring. Masing di mana kuring nangtung, masing kamana kuring lempang. Tanah lembok tempat bumetah, angin nyeot nyuman tarang. Masing di mana anjeun nunjuk, masing iraha anjeun cumeluk. Kuring memungpang, kuring rek datang, neuekeun tarang, neuekeun jantung. Kuring tungtung tetepan, kuring tungtung tetepan, tungtung bedil ngincer dada. Kuring geus nyaksian getih ngabayabah, getih maraneh nanu mika cinta anjeun. Kuring geus nyaksian panon carelong tangga, jasad nu ruksak kalungsar nadada anjeun. Hejo pagunungan, Paul lautan. Taya kamarasan ngan katugenahan. Hejo pagunungan, Paul lautan. Taya katengtreman ngan ancaman.